Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Comro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritan dongeng kalawan bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan susu murni. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan susu murni. Hei, tukang susu, kumaha rasana meres bobogaan sapi euy? Antong ngagorowok bahasa kuring ngaliwatan gapura sakola. Babaturanana anu keur ngumpul dia handapeun tangkal flamboyan pating barakatak. Kuring ngungkug henteu direret acan. Hate mah mentegeg di hareupeun kelas barudak awewe keur ngarumpul. Maranehna narempok ka kuring. Pasti saling harewos. Nah bener kuring tukang susu murni. Anisa mah hare-hare wae. Pika sebelenana teh api-api. Api-api maca buku. Dasar bangkawara. Pangrasa teh di sakola ieu mah can aya nu apal yen kuring teh tukang susu murni. Kecuali Anisa tangtuna oge. Kakara saminggu Anisa nyahona oge, tapi bibirna nyaan calembengna. Mimiti nama saminggu ka tukang kuring meunang langganan anyar. Manehna nelpon ka kuring. Menta pang dianteran 2 liter susu murni unggal poe. Isuk-isuk basa kuring nganterkeun susu ka imah agreng. Kuring ningali Anisa keur megat di buruan. Manehna imut bari nyamperkeun basa kuring siga anu teu percaya ngakurkeun alamat dina kertas saceuwir jeung imah manehna. Jajantung mah ratug. Biasana kuring mah kitu. Lamun panggih jeung babaturan keur kuring gawe teh sok curi gawe. Ieu teh murid enggal teh di SMU Harapannya, cek Anisa. Kuring ukur ungeuk, song we plastik susu murni teh dibikeun ka manehna. Cek deui kana sapedah bari terus amitan. Anisa anu siga arek ngajak ngomong deui, haregeun. Hei, ieu artosna. Anisa ngagorowok, tapi kuring geus jauh. Api-api henteu ngadangu. Ti leuleutik kuring mah teu tuman dihina batur. Matakna 2 bulan ka tukang. Kuring pindah ka SMU Harapan teh. Lantaran di SMU binaan anu pernahna di kota kacamatan. Hampir kabeh babaturan sasakola nyaraho kuring teh tukang susu murni. Unggal poe meres susu sapi, nganterkeun ka koperasi, ngarit, melak jukut gagajahan. Ngakut hampas tahu. Hampir unggal poe babaturan ngageuhkeun. Aya anu nyebut anak sapi, pemain film panas. Da cenah kuring ngusapan we susu sapi. Jeung duka naon deui. Anu penting mah maranehna bisa seuri ngeunah ku ngaledek ka kuring. Eta oge henteu salah. Sapi teh jadi pangupa jiwa kulawarga kuring. Lancek-lancek kuring apan barisana sakola teh dibiayaan ku sapi. Sapi anu ngan 2 hulu. Ti sabada subuh
Kuring jeung dua urang lancek pilih genti meres susu nganterkeun ka koperasi bari ngarit. Di SMP kene saenyana kuring geus biasa ngadenge anu ngahina atawa sakadar ngageuhgeuykeun basa babaturan nyarahoan yen kuring tukang susu. Tapi nepi ka ayeuna kuring henteu bisa narima. Sok aya we parasaan nyelekit dina hate. Hayangna mah males nempas. Rek tukang susu, rek tukang naon. Kumaha dewek we? Nah silai ngilu ribut teu pupuguh. Matakna 2 bulan ka tukang kuring hayang pindah sakola. Apa mah henteu satuju cenah. Sakola di kota kabupaten mah atuh beayana mahal. Kudu ngontrak kamar. Dahar kudu meuli jeung sajabana. Tapi kuring ngarenghik. Ngolo ka emak. Saenggeus diidinan ku emak mah apa oge henteu bisa nanaon. Tapi kudu inget din. Sakola maneh teh dibiayaan ku sapi. Cek apa? Nya oge maneh henteu bisa padeukeut jeung kandang. Maneh kudu boga usaha nu aya patalina jeung sapi. Apan abdi bade icalan susu murni, Pak? Diantar ku lanceuk kuring neangan kamar kontrakan. Anu rada lega tapi murah. Nya ka sakola mah rada jauh. Tapi henteu nanaon. Kuring geus biasa sapedahan jauh unggal poe. Apan saacan ka sakola teh kuring kudu nganter-nganter susu murni. Kalangganan. Saminggu saacan asup sakola kuring mah geus ngoprek komputer jadul warisan ti lanceuk di kamar kontrakan. Nyeting panawaran susu murni dicitak dina kertas sarim. Terus ditempel-tempel di tembok sakuriling kota. Atawa dibagikan ka anu kakara kalawartis hawalayan. Lumayan hasilna. Saminggu teh menang 5 urang langganan. 5 urang langganan hartina sapoe 7 liter susu. Da aya duaan anu langganan 2 liter. Pas sore lanceuk kuring nganterkeun susu murni anu hargana saliterna Rp 6.000. Isuk-isuk kuring nganterkeun ka langganan hargana Rp 12.000. Untungna aya 6.000 kali 7 liter. Sarua jeung 42.000 per poe. Dina sabulan penghasilan kuring Rp 1.260.000. Tah, eta teh kudu cukup keur ya sekolah. Dahar katut mayar kontrakan. Anissa tangtu we budak anu beunghar, bapana cenah mah ketua DPRD kabupaten. Imahna apan sakitu agrengna. Imah 2 tingkat anu aya balkonna. Cenah mah nurutan arsitektur imah mewah di Spanyol. Burwanana lega ditamankeun. Pasti aya pagaweanana anu khusus ngurus taman. Ini sakola diantar ku mobil CR-V. Tapi kuring henteu serab ningali pakaiana. Di minggu kamari hayang nyarekan bari tutunjuk ka irungna. Nya ieu mah perkara harga diri. Disaprak antong ngagoroan kuring tukang susu anu ngahina teh mani merut mani merul. Kabeneran Anissa mah sering nyorangan. Isuk-isuk samemeh bel asup istirahat atawa balik nungguan anu mapageun. Jarang aya anu maturan. Sobatna meureun saukur buku. Mojang anu sombong meureun. Matakna kitu oge. Milih-milih sobat. Ari ku kituna unggal diajar di kelas oge apan siga anu henteu serius. Hampir sajam sakali ngacung. Idin keluar. Anehna guru-guru ngedinan kitu we. Oge ka asup Pak Asip anu galak.
Meureun guru-guru oge sieunneun ku bapana Anisa. Balik sakola kuring ningali Anisa nungguan mobil anu mapagkeun nyorangan. Kesempatan keur kuring nya jajantung mah ratug tapi sirah sieun katuralengan lamun henteu dibudalkeun ka keuheul. Anisa, maneh nya beunghar, bapa maneh nya pejabat, tapi uing moal sieun. Maneh pika sebeuleun, bibir maneh calembeng alah batan tipi butut. Cek kuring bari tutunjuk nyor sorang ngadegdeg. Uing nya saukur tukang susu murni, tapi harga diri uing mah luhur. Anisa reuwaseun. Manehna molohok, karangna keruung. Bibirna siga anu sapok-sapokkeun tapi henteu betus. Maneh meunang seuri nyaksian uing dihina ku babaturan. Maneh meunang ngarasa senang tapi keur uing maneh teh bangkawara. Maneh teh sialan, maneh teh borokokok, maneh teh atah adol. Sanggeus nyarekan Anisa, peutingna kuring ngahuleung di kamar kontrakan. Kumaha ari isuk? Kirim entong susu murni ka imah Anisa. 2 liter sapoe hartina untung 12.000 sapoe. Rp 360.000 sabulan. Aya rasa kaduhung geus nyarekan Anisa. Leungit untung 360.000 lain saeutik. Leungeun teh hese tapi aya oge rasa sugema. Isukna kuring henteu ngirim susu murni ka imah Anisa. Nepi ka beurang. Sore peutingna deui. Henteu aya telepon anu nanyakeun kiriman susu. Pasti manehna geus pindah langganan. Tengah peuting kakara oge ngalenyap aya SMS ti Anisa. Lamun isuk henteu ngirim deui susu murni, awas. Atos aya ruas aya. Atoh. Bikin aya kureuwas. Isukna subuh-subuh kuring ngirim deui susu murni ka imah Anisa. Maksud mah ngarah henteu panggih jeung Anisa. Era tapi mani ratug jantung barang ningali aya nu keur diuk dina kursi teras. Anisa, nah ngahaja nungguan kuring. Ngahaja Nisa nungguan ti kamari. Cenah basa kuring mikeun susu murni. Tapi maneh anu bangkawarah mah, maneh borokokok mah. Maneh atah adol. Maneh henteu datang. Kuring ngabeutem. Maneh nyaho unggal jalma oge boga kakurang. Maneh nyaho kunaon Nisa hampir sajam sakali kaluar kelas. Maneh nyaho kunaon Nisa sering nyorangan. Maneh nyaho kunaon Nisa sering netep. Kuring gideg lantaran Nisa boga kakurang hampir sajam sakali Nisa kaluar kelas ngarah bisa laluasa. Laluasa hitut. Henteu bisa ditahan. Babaturan oge embung jadi sobat Nisa meureunan lantaran eta. Maranehna acan bisa nerima kakurangan Nisa anu henteu bisa nahan hitut. Kuring molohok hayang seuri. Lucu. Tapi rarasaan teh Anisa henteu keur heureuy. Waktu maneh nyarekan lak-lak dasar. Nisa mah teu ngarti. Tapi sanggeus ngahuleung kakara enggeuh. Meureun maneh embung disebut tukang susu. Pemain film panas, balad sapi, jeung nu sajena. Anisa netep kuring. Tapi Nisa henteu pernah comel ka sasa oge. Reuwas, awak ge asa ngadegdeg. Nyarahaweun ti saha atuh? Cek kuring bari sora ngeleper. Duka teuing, jawab Anisa tegas. Barina oge nahan dianggap anu moyokan siga kitu. Maranehna teh moyok tandana sirik. Anggap we heureuy. Jawab ku heureuy deui we. Atuh hampura uing. Nisa mah henteu kapangaruhan ku anu nyarekan. Dan Nisa mah henteu salah. Ti kamari ge geus dimaafkan. Nisa netep deui ka kuring. Nisa mah kapangaruhan pedah manehna henteu ngirim susu.
Cek dokter penyakit hitut wae bari henteu bisa ditahan saeutik-eutik bisa cager lamun rutin minum susu murni. Kuring ngarenghap ngemplong. Udin anu kudu apal mah pagawean meres susu, ngurus sapi, dagang susu, eta teh lain kakurangan, cek Anisa. Tapi kahebatan anjeun, cek Anisa. Zaman ayeuna rumaja daek diajar usaha bari sakola, patut dipikareus. Harita isuk-isuk, harita kuring kakara sadar. Anisa teh aya ku geulis. Tah sakitunya pamirsa dongeng ti sim kuring Ujang Combro ngeunaan susu murni. Pikeun dongeng ieu teh nyaritakeun salah sahiji budak, budak sakola anu lahirna di kalangan keluarga sederhananya tuh pikeun tinu peternakan merah susu sapi gitu palawargi. Jadi di carita hirupna manehna teh cenah osok dipopoyoku babaturan sakolana, boh sakola nu ti kapungkur anjeunna sakola da pernah dicaritakeun ieu teh dongengna manehna pernah sakola di sakola SMA saacan manehna pindah ka Harapan ieu teh SMA Harapan ieu teh nya gitu. Jadi kapungkur teh di sakola di kota terus pindah ka kota kabupaten benten deui nya, kota provinsi jeung kota kabupaten. Ibarat Bandung ya Gedung Sate jeung daerah Soreang tak eta siga kitu. Muhun pikeun ieu dongeng tiasa jadi inspirasi kanggo nya palawargi pikeun anu masih keneh sakola, anu gaduh usahana, pikeun nya sederhana lah. Sim kuring ge masih keneh usaha alit-alit. Nya najan aya panggilan piartosen ti rerencangan gitu, alhamdulillah. Komo di umur sakieu, di umur belasan usaha teh sae tong harewoskeun we nya cariosan rerencangan sanu eta mah tandana sirik teu mampu. Da anu mampu mah moal nyaros kitu, anu gaduh pikiran sehat mah kitu nya kapalawargi anu masih keneh sakola gaduh usaha semangat tong ngadengekeun ti kiri ti kanan ya. Pokona tujuanna fokus we kana usaha jeung fokus sakola jeung bahagiakeun sepuh geus nomor hiji eta. Eta mah sim kuring we prinsip. Nuhun atuh engke dilajeng di sesi danget anu sanesnya hatur nuhun dugi ka ayeuna palawargi tos ngadukung sim kuring. Mangga atuh nya pamit heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.